Majar cenah nyimpen kadaharan dina kulkas teh supaya lebih awet sareng lebih bersih, tapi ieu mah kalah kalalotor sareng gararing perbumbuan oge. Nya eta caritanana teh ieu rek neang bumbu tapi ditingali teh bumbuna kat gararing teu araraya menikat amuradul kos kieu geura. Heueuh majar mah cenah abeh lebih awet makanan teh disimpen dina kulkas, tapi ieu mah boro-boro ka awet geuninganan kat nempikeun kalarieu ning gararing sadayana oge. Meuni eueuh nu merenah kitu katingalina oge menikat teu pararantes ieu teh coba geura ayeuna mah urang bijilkeun heula. Tah di dieu teh aya rangginding teh tutupna ku abdi teh dilebetkeun dina kulkas sareng bumbuna ku abdi teh dibahe-bahekeun. Sagala perbumbuan oge ieu mah gararing boro-boro ka dina awetna. Tah nu ieu oge geuning sagala aya aci kaing namperkeun aya deui ieu kalapa. Ieu si kalapa teh ku abdi teh ditutupan da nyaeta teu aya wadahna, tapi ieu teh karek 3 hari ge angger we basi najan dina kulkas oge. Tong salpokana nasi anu dicengekan nyaeta da eta teh teu aya di wadahna matakan ku abdi teh keur gurung gusuh disimpen we di dinya. Keun we heula marsihan kulkas mah mending ayeuna mah urang mukaan heula paketan tadi teh isuk-isuk nyata aya tukang paket satilu-tilu langsung datang sadayana. Paket kahiji tos dibuka, paket kadua tos dibuka, tah ayeuna paket anu katiluna urang buka. Ieu teh sabenerna mah meser paket teh teu boga duit ngan kapaksa we dipeser kahiji keur butuh, kadua hargana oge murah. Bisi aya nu kepo kana paketan abdi tah paket kahiji aya dina Kalista Purano Smoke kuning sakali check out meunang genep picis. Sana PP5 food grade terus bebas BPA pokona nama aman digunakeun sehari-hari. Tah ieu oge tahan dingin sareng tahan panas, tiasa dilebetkeun kana pelijer, tiasa oge dilebetkeun kana microwave suhu di bawah 120 derajatnya. Aya 5 pilihan warna, koneng hejo tos ka ungu sareng beureum. Kanggo kapasitasna aya di 550 ml, tah anu ieu ge sami wae nya, cuman anu ngabedakeun teh dina tempatna nu ieu mah putih bening. Tah lamun nu ieu mah paket isi 10 picis sakali check out menang 4 ukuran. Aya ukuran anu 1400 ml, aya anu 1000 ml, aya oge anu 400 ml sareng anu 270 ml. Pokona mah tinggal dikepoin we nya pamiarsa dina keranjang. Nya saha nu teu apal atukana merek Kalista, merek nanu sae bari jeung kualitasna oge sae. Tong hariwang hargana oge terjangkau pisan pokona nama. Kapaketan antos beres lanjut ayeuna mah abdi bade menesan heula perbumbuan ieu bade dilebet-lebetkeun we kana wadahna. Tuh geura perbumbuan anu sakedik mah tiasa dilebetkeun kanu kapasitas anu aralin. Enten enakeun kitu tinggal sabumbueun tah perbawangan ku abdi teh dilebet-lebetkeun we ka dieu bari jeung aya sisa sakedik deui oge. Tuh geura tingali pamiarsa sampah plastikna sareng sampah perbumbuanana menikat seueur kitu. Cik geura ayeuna mah urang ajaran lebet-lebetkeun heula kana kulkas bari jeung ieu teh masih keneh kararosong oge. Kanggo di ajaran ieu teh muat sareng heuteuna 3 paketan kana hiji kulkas anu alit. Alhamdulillah sadayana muatnya pamiarsa, jadi kulkas teh katingalina lebih rapi sareng lebih bersih.